Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi mubarakatan lana wa lidini qaulin nasi ajmain. Wasaminunya Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu jeung ari anu kadalapana eta aya jelisa yen diuk ieu si talib atawa muta'allim ama masyaikhi di payeuneun guru bil adabi kalawan nganggo tata krama ka ayyah suwa sapertos yen calik ieu si talib ala rukbataihi netepan kana dua tuurna talib. Bisa saya ngabayangkeun au ya jelisa atawa calik ieu si talib kata syahudi sapertikeun calik tasyahud. Goiro annahu bari sanyana salian ti sanyana ieu talib layadou eta teu nyimpen ieu si talib yadaihi kana dua panangan si talib ala pakidai luhureun dua pingpingna talib. Nya ulah jiga tahiyat teuing kitu maksudna ngan diuk posisi sampean jiga tahiyat kitu ai leungeunna mah nya biasa we ulah di luhureun tunda luhureun pingping eta mah keur tahiyat bener atuh. Au ya jelisa tawa calik ieu si talib mutarabbian barina tina rubu mutarabbian teh segi empat tingku mah diuk kitu bitawaduin kalawan sifat tawadu wa khuduin jeung tungkul tunduk wa sukunin jeung tenang wa khusyuin jeung fokus wa alla yaltapita jeung yen ulah luak lieu ieu si talib bila daruratin kalawan teu aya doror madarat baliak balu balik tanampi atawa menghadap nyang hareup ieu si talib bikulliyatihi ku sakabehna ieu talib alaihi kasyekh musghian barina ngabandungan lahu ka ieu syekh nadhiron barina anu ningali ilaihi ka syekh muta'akkilan bari mikir liqaulihi kana cariosan ieu syekh mun ceuk kamari ditakwil teh bihaisu la yuhwiju kusakira teu ngabutuhkeun ieu si talib hu kasyekh ila i'adatil kalami kana ngabalikan deui cariosan marotan kalawan balikan saniatan anu kadua wala yang duro jeung ulah ningali ieu si talib ila yaminihi kabelah katuhueun talib au yasarihi atawa kencaeun ieu si talib au fauqihi atawa luhureun si talib li ghairi hajatin bari eueuh pangabutuh wala siaman jeung terutama ingda bahsihi dina nalika ngabahasna ieu syekh wala yautoriba jeung ulah heboh orang mah heboh gitu ulah heboh ieu si talib lidojjatin karena aya kareuwas yasma'u anu nguping ieu si talib ha kana ieu dojjah walayal tapi tu jeung ulah ngalieuk ieu si talib ilaiha kana dojjah walayan fudho jeung ulah
ngusikeun ieu si Thalib kumaihi kana dua tangan Thalib walayah suro jeung ulah ngagulung-gulung ieu si Thalib andiraihi tina panangan ieu si Thalib walayah basa jeung ulah heureuy ieu si Thalib biyadaihi kedua panangan Thalib au rijlaihi atawa dua sampean ieu si Thalib au ghairihima atawa salianti yadun jeung rijlun min a'daihi tina pirang-pirang anggota badana Thalib wala yaftaha ulah muka si Thalib pahu kana cangkemna Thalib wala yaqra'a jeung ulah ngetrok si Thalib sinnahu kana wawasna si Thalib wala yadriba jeung ulah neunggeul si Thalib al ardo kana taneuh kana lantai mun urang wa nahwa jeung saumpamana ardun biro hatihi kudampal tangan Thalib au bi asobihi atawa ku pirang-pirang ramo Thalib walayu sabbika jeung ulah nyela-nyela ieu si Thalib asobi'a yadaihi kana pirang-pirang ramo dua tangan Thalib wala ya'basa jeung ulah heureuy si Thalib bi izarihi ku sampingna ieu si Thalib wa nahwihi jeung salianti izar wala yastanida ulah nyarande ieu si Thalib bihadrati syaikhi di payunan guru ilaha itin kana tembok kana dinding au mi khaddatin atawa kana bantal wala yu'tiya jeung teu masihan ieu si Thalib as-syaikha ka guru janbahu kana gigirna ieu Thalib au zohrohu atawa tonggongna Thalib walaya tamida jeung teu nyarande ieu si Thalib ala yadaihi kana dua tanganna si Thalib ila waraihi katukangeun ieu Thalib au ila janbihi atawa kagigirna ieu si Thalib wala yahkia jeung ulah nyarios ieu si Thalib ma kana perkara yadhaku anu seuri ieu si Thalib minhu tina ieu ma au ma tawa perkara pihi anu tetep dina emak teh badaatun ari aya obrolan jorok atawa kotor wasu'u mukhotobatin jeung gorengna nyarios wasu'u adabin jeung awona tatakrama wala yadhaka jeung ulah seuri ieu si Thalib li ghairi ajabin kana salianti anu aheng wala ya'jaba jeung teu kagum teu aneh ieu si Thalib dunasaihi kasalianti guru pain golaba mangkalamun ngalindi ieu dohkun hu kasih Thalib yatabassamu mangka mesem ieu si Thalib min ghairi sautin tina teu aya nasora wala yabsuqa jeung teu nyiduh ieu si Thalib wala yatanahnaha jeung teu ngadehem ieu si Thalib ma'am kana salagi mungkin
ieu ada mutahnah hu kasi talib wala yalfidho jeung ulah nyiduh si talib anu khomata kana reuhak min fihi tina cangkem si talib balia khudu balik tanyandak ieu talib ha kana ieu nu khomah min fihi tina cangkemna talib bimin dilin kusapu tangan tisu mun ayeuna autoropi saubihi atawa ujung baju nasi talib wa idza atosa jeung di mana bersin ieu si talib khopado mangka ngarendahkeun ieu si talib sautahu kana soanten talib juhdahu kalawan samampuhna ieu talib wasataro sareng nutupan talib wajhahu kana raraina talib binahwi min dilin kusa umpamana sapu tangan wa idza tasaaba jeung di mana heuai ieu si talib sataro tah nutupan talib pahu kana cangkemna talib ba'da raddihi dina sabada nahana ieu tasaub nahan heuai juhdahu bari sakamampuh talib wa ayyata adaba jeung yen tata krama ieu si talib ma'arif qotihi sarta babaturan ieu si talib wa hadiril majlisi jeung pirang-pirang anu hadir di majlis payuwakiro mangka ngagungkeun ieu si talib ashabahu ka pirang-pirang sahabat talib wayah tarima jeung yen ngahormat ieu si talib kubarouhu kasaluhureun talib wa akronahu jeung ka pirang-pirang baturna talib pa inna ta'addubahu mangka sanyana tata krama si talib ma'ahum sartana ieu akron ta'addubun eta tata krama li syaikhi ka guru wahtiramun jeung ngamulyakeun li majlisihi kana majlisna ieu syekh wala yakhruja jeung teu kaluar ieu si talib an soppin tina barisan biniyatil halaqati anu tetep niat halaqoh niat ngariung bitaqaddumin kalawan maju au ta'akhurin atawa mundur wala yatakallama jeung teu ngobrol ieu si talib pi asna idarsin dina tengah-tengah pelajaran bima kana perkara la yata'allaku nu teu pantes ieu ma bihi kana darsu au bima atawa kana perkara yaqta'u anu megatkeun ieu ma alaihi ka ieu syekh bahsahu kana bahasan ieu syekh wa in asaa jeung lamun gawe goreng sahabat du tolabati sawareh pelajar ala ahadin kahiji jalma heureuy gitu lam yanhar mangka ulah nyentak hu ka ieu ba'dul tolabah
saha goiru saihi salian ti guru illa bil isyarati kecuali ku isyarah. Wa in asaa jeung lamun gawe goreng saha ahadun hiji jalma ada bahu kana tata krama ieu ahad ala saihi ka guru ta'ayyana mangka jadi tangtu alal jamaati kasakabeh jamaah naon intiharuhu ngabentakna ieu ahad waradduhu jeung nolakna ieu ahad wal intisoru jeung ngabela lisaihi ka guru biqadril imkani kalawan ukuran mungkin walayas biko ulah miheulaan ieu si thalib hu ka syekh ila syarhi mas'alatin kana ngajelaskeun hiji masalah aw jawab bisuali atawa kana jawaban pertanyaan ila ingkana kecuali lamun bukti ieu syarhun biidnin eta aya idin minhu ti ieu syekh wa min ta'dimi syaihi jeung eta tetep tina sapalihna ta'dim ka syekh alayad disa yen teu diuk ieu si thalib ila janibihi kagigireun ieu syekh wala ala musallahu jeung ulah dina tempat salatna syekh wala ala firashihi jeung ulah dina luhureun amparan ieu syekh wa in amaro jeung sanajan marentah uka thalib sa asaihu guru bidzalika kana eta julus palayap alu mangka teu migawe ieu si thalib hu kana zalik ila ida jazama kecuali ngamistikeun ieu syekh alaihi ka si thalib jajman kalawan kamistian ya syukku anu berat ye jazmun ya syukku anu berat alai ka thalib naon mukhalafatuhu nyulayaan ieu syekh palaba samangka teu naon-naon bimtisali amrihi kumidamel parentah syekh pitil kal hali dina eta tingkah sumaya udu teras uih deui ieu si thalib ilama kana perkara yak tadi anu ngudukeun hi kana ma naon al adabu tata krama waqad takalama jeung nyata nyarios saha annasu jalma-jalma pi ayyul amroini dina ayyul amroini ari dua perkara nu mana aula nu leuwih utama nanya kitu eta teh aya tamida eta yen nyarandekeun ieu si thalib imtisala amri kana ngajalankeun parentah awsulu kal adabi atawa make tata krama waladi jeung ari anu yatarajjahu anu jadi unggul ieu ladi at-tafsilu eta diperinci pa in jazama mangka lamun ngamistikeun saha asyaikhu guru bima kana perkara amaro nu miwarang ieu syekhu ka thalib bihi kana ma jazman kalawan kamistian akidan anu kuat
pamtisalul amri mangka ari ngajalankeun parentah aula eta leuwih utama wa ila jeung lamun teu jazman pasulukul adabi mangka ari make tata krama aula eta leuwih utama li jawazi ayyaksida karna meunangna ngamaksud saha asaihu guru idharoh tiromihi kana ngadohirkeun kamulyaan tolib wal i'tinai jeung perhatosan bihi ka ieu tolib payuqabila mangka ngabandingan ieu si tolib wa tegasna tolib bidzalika ku eta ihtirami bima ku sabab perkara yajibun wajib ieu mah min ta'dimi syaikhi tina ngagungkeun guru wal adabi jeung tata krama ma'ahu sartana ieu syekh wallahu a'lam bishawab. Rabbana